Lalap jengkol atah nikmatna ka bina-bina. Asa geus lila cek yang teh tengah dahar jengkol atah kebeneran ieu meuli jengkol teh calalangor. Jadi lamun diasakan digoreng oge moal ngeunah kitu jengkol cangor mah ngeunahna teh dicocol sambal atah-atah. Kaheula ayeuna urang masak heula nya besti tuh boga keneh lauk bawel. Lauk bawal ti pasar besti. Kela ieu budak leutik naon deui nyamperkeun ka dapur bari jeung bulal belel. Goreng lauk mah kudu ditariguan geuningan bestinya ngadah teu muncrat-mancret ka mana-mana. Sok jutjrot ka mana-mana minyakna teh lamun teu ditariguan mah. Sakalian ieu urang ngagoreng hayam budak mah cenah hayang-hayam da enggak mau ikan. Ieu stok hayam nu kamari diasakan geuningan besti. Meuli sakilo ge awet paranti budak mah. Ari kolot mah da tarawet sing patikana hayam kitu dahar teh nu aya we asin ngeunahna ge. Jeung budak teh ngarek kues hayang ngagoreng nugget cenah. Heuh atuh cek yang teh asal di dahar we nya hayam ongkoh nya nugget ongkoh. Ayeuna mah saleuheung budak nu leutik teh rada beuki kana sayur besti asal mah garing-garing dahareuna teh nu goreng-goreng hungkul. Ayeuna mah leuheung lamun urang masak oseng-oseng kangkung, oseng-oseng waluh nu kararitu toge teh di dahar wae. Lamun jeung mie atawa meuli baso teh sok menta sayur, ayeuna mah sayur hijau cenah nyebutna teh heuh eta saosin meureun maksudna mah. Sabari nungguan urang goreng asak, ayeuna urang umahan heula wadah besti. Arah masak angeus, wadah beres gitu. Jadi beres masak teh engke tinggal daang we teu kudu ngurus wae kumaheun. Heuh anger we ketang da geus dahar teh kita si kumaheun teh loba deui. Minimal teu pabalatak teuing we ieu mah. Lanjut ayeuna urang ngosengkeun waluh cek teh urang parud heula. Sakoream kudu nyiksik lila di parud we meh tereh besti. Terus siap poho tutung geuningan nugget geus asak besti. Lamun masak teh sok aya we nu tutung heuh da migawena lain hiji leungeun dua anu dipigawe loba. Ayeuna urang balikeun ieu laukna bisi kaburu tutung deui. Kumaha heula waluhna ngadah eueuh geutahna. Poho sia besti ieu teh boga tempe nu kamari tu can digorengkeun kaburu kolot kete lamun lila-lila teuing dina kulkas mah teu ngeunah. Hayam jeung lauk geus asak tuh tinggal ditutung ieu mah. Da anger geus jadi kebiasaannya masak can anggeus ge anger we dilapan tuh si kompor teh padahal can anggeus masak teh. Terus sok replek kitu leungeun teh lamun ningali minyak raceng ka itu ka dieu teh. Urang nyiksikan bawang keur ngasakan waluh cek yang teh ari pas dicetrekeun komporna pegat beak sia gasna besti. Aing mah sok karareuheuh lamun masak keur kagok kieu gas beak. Kayak bari nungguan salaki meuli gas urang nguapkeun heula ieu teu kuat lapar urang mah. Komo lamun pas gas beak heg keur kagok masaknya besti heg duitna oge beak sok bingung. Cuka cokot heula ka warung sok tarawani urang mah. Tungtungna teh naon sok dituluykeun dina Magicom baheula mah. Bari nungguan salaki meuli gas masangkeun gas tuh ayeuna urang nyeun heula sambal cek yang teh. Sambal goang we biasa cengek jeung bawang beureum engke geusna dibanjur ku minyak panas. Tuh cek gur geuningan tuh hurung ayeuna mah urang gorengkeun deui tempe nu tadi can asak teh. Tuluykeun deui ieu rek ngaoseng waluh teh. Tempe oge asak we tunggeus caritana mah ieu teh masak teh geus anggeus ayeuna mah urang dahar besti lapar teu kuat. Udah angger nya ari can anggeus teh can kekesut cek yang teh ieu teh dihanap tu loba minyak sok tara bararetah. Ari kot geus bararesih geus beres kabeh karek daek dahar. Ieu mah moal tepe do besti ngadahar jengkol atah jeung sambal goang dicocolkeun mantap. Geus lila urang teh ngadahar jengkol atah cangor kieu heuh kabeneran ieu teh meuli jengkol loba rada cangor. Sawareh cangor gitu sawareh kolot laleutik deui jengkolna teh jiga jengkol pare geuningan mun di lemur mah. Jengkolna mah teu pati bau ngan anger we ari sungut jeung beolna mah bau. Tuh dahar ngariung teh duaan we da anger si bungsu mah kalka init kaluar rek daharna teh cenah di teras bari ulin. Daharna teh bari lulumpatan heuh bari ucing-ucingan sawap lompat heuh dasar budak da.